sidang salam laksanakeun ka junjungan urang sadaya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu hilang kepelawan kita para sahabat tabi'in tabi'in juga urang sadayana salaku umatna. Itu mudah-mudahan harapan urang sadayana urang yang syafaat urang yang dulu dia dengan jadi yaumil kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anu langkung dibayun hormat dan syukuring pengatur waktu penata acara anu kaset. Hei, Masya Allah. Lagi kaset Gitu hilang pimpinan umum Pondok Pesantren Al-Istiqomah beserta keluarga anu beribadah sedih hormat di mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu hilang kadewan guru sadayana kami hormat dan syukuri mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oke, para pengurus, yaitu para santriwan, santri pamaget, sareng santri istri anu beribados dihormati oke Cintai. Kacan. Kacan. Alhamdulillah dina kesempatan ieu beribadah biasa hadir dina ieu tempat yakin ieu teh takdir di Allah putra sinareng irodat anjeunna dan terang di tadina geningannya kami pas diwongi nembe tos isya pajaban ya alhamdulillah saudara segitu beribadah biasa hadir ya. Mudah-mudahan ia jadi wasilah terjadi penyumbang lancaran kehidupan sadayana karena dihasilkeunana ilmu anu manfaatul anu barokah. Oke teh hilang urang ayeuna aya dina ieu tempat maklumikeun hiji tempat pilihan di Allah. Ditakdirkan ku Allah ulah kanggo kurang jadi jalma hade sok sanajan boga naon gaduh emutan urang asa dipicin kudu jadi kolot sedih asa teuing padahal urang teh keur meujeuhna perluna gumincir kudu dijauhkeun tinu jadi kolot urang. Jika nanti tanya ahlen bernya, sabab disakeutik jalma nu asup ka pasantren lain kuladang kahayang paksa. Aya nu datang ka pasantren teh beda ngajadikeun pingkat salen di imah oge rajin aya di imah pagaweanana ngan ulin daripada cicing di imah mending apa santren atawa aya nu datang ka pasantren teh ku beda dipaksa aya nu dipaksa tuh mana aya oge anu datang ka pasantren teh ku sabab ku sabab bodoh. Nah make ku sabab bodoh datang di nama hayang ka sakola anu favorit
Bukti SMA lagi SMA hiji. Ite. Tapi gini aya di dieu pan teu katarima ka sakola nu alus mah. Ya. Makanya daripada teu sakola ya. Mending asup ka pesantren. Jadi loloban anu ka pesantren teh hiji jalma nu bodoh, kadua jalma anu kapaksa, katilu jalma nu bangun. Nu goreng mah teu kudu dicancakkeun. Aduh. Tapi geuningan tujuan urang ayeuna pesantren nu tadina jelema bodoh, nu tadina jelema pintar, nu tadina lada kapaksa, tapi tugasna pikeun meneruskeun perjuangan Rasulullah. Bayangkeun urang, ya, bayangkeun urang. Nu tadina jelema bodoh, biasanya kudu mawa ngaesampekeun perjuangan Kanjeng Nabi. Berat. Maka tujuan kurang pesantren jadi pesantren mencetak kahiji menjadi ulama Unggul. ini menjadi ulama anu ngamalkeun kana ilmu nah. Wah jadi hiji nu nonton. Maksudna mencetak ulama ini pasti kabeh anu pesantren cita-citana caletik-letikna gedenya maksudna nu panggeunaan kabeh ge cigana nu pesantren hayang minimal beureun jadi ustad, jadi ajengan, jadi kiai. Besok ingat baheula sumbernya adalah cita-cita saya jadi ajengan padang, tapi anggar teh kegedean. Tujuan pasti nu pesantren hayang jadi ajengan, hayang jadi ustad. Tapi tujuan nu pesantren jadi ajengan kabeh itu. 100 banding hiji. Nah di antarana nu pesantren hiji mencetak ulama ini sabab desa detik dari dia disebutkan ayat ulina ulama ini ulama anu ngamalkeun kana ilmu da aya ulama di antarana disebut ulama teh jalma anu loba ilmu tapi aya anu teu ngamalkeun kana ilmu apal kana bener bari hayang bener tapi henteu saha nu apal bener MC urang nu apal nu apal kana bener urang nu hayang bener tapi urang anu henteu urang nu apal salah, urang nu mung salah, tapi urang anu ini kita tadi cek pembacara kesempatan kalau dua kata-kata. Ya. Tamakan kesaeutik di zaman ayeuna kalau di zaman baheula ge aya meureunnya ulama anu teu ngamalkeun kana ilmuna. Mata dia urang tujuan ngajadikeun ulama kadua mencetak imamul muttaqin. Teu jadi ulama anu urang sing ngajadikeun pamimpin. Pan aya nu jadi naon? Presiden. Nu jadi gubernur. Hansip. Nu jadi aya pamimpin eta ge sarua. Tapi ngajadikeun pamimpin anu
mana pamimpin dipimpin ku santri ku jalma anu takwa pasti bakal ngajadikeun pamimpin anu naon anu adil. Ya. Karena siap kurang salaku santri siap jadi pamimpin. Doakeun anu katilu dan tadi kita jadi ulama kabeh atuh minimal na aya anu jadi pamimpin. Ngan anu katilu urang tujuan masa tengah jadi kemencetak mutakin. Dan tadi nu masantren teh jadi ajengan kabeh, teh jadi ustadah kabeh. Itu ya. Coba ayeuna itu jadi pamimpin kabeh. Tapi pandidinya ayah anu usaha, ayah anu dagang, ayah anu tani, ayah anu buruh, ayah anu nganggur. udah lain jadi pengangguran suksesnya. Ayah sukses isuk-isuk HS. Jadi katilu mencetak orang-orang yang takwa nu dagang sing jadi takwa mun takwa jadi tapasana jan dagang na bakal bener nu tani patani na takwa maka patani na bakal bener moal ngeser-ngeser kana patani gimana lamun dina dagang moal ngurangan kana naonna kiloan kudu diukur tukang mahawon. Makanya kurang ayat di pesantren merugikan ulah kagok kurang jadi jalma hade sing bener kurang neangan ilmu sing bener sing sungguh-sungguh kurang dina tolabul ilmina sok ayeuna maksud ayat di pesantren naon we ya rek ngaji hayu rek nongli ngaduk hayu ulah ada abdi mah pada masantren kita ngaduk mu ya kita bebersih kita nyamu bu dak hadieuna ge rek neangan sok aya rek maka di masyarakat merenang kasaran di lembur ku urang canak saya pilihan gitu nya sok ayeuna mungkin urang teu milarian ilmu eta di antawisna nya hiji merenang tadi urang ayeuna tadi nya ulah kagok urang jadi jalmi anu beraya di pesantren dan neangan ilmu yakin jalmi anu pangmulia-muliana nya anu nuju milari ilmu sok dibandingkeun jeung nu wiridan menang 1000 jumlahnya halus keneh ulah hadir dina tempat ilmu komo ieu mah sapoe saputingnya neangan ilmu di dieu sare di dieu naon deui tahap di dieu karena diri orang tapi ulah hilang saja bisi orang milarian ilmu ya didinya orang oge merenang orang tak timbul anu jadi guru orang tak timbul mahad tak timbul ilmi bedanya orang tak tim kanu janten guru tak tim karena ilmu tak tim ka mahad ka pasantren ya ulah ukur neangan ilmu hungkulnya urang balik teh beureum bisa macul bisa nembok bisa naon teh kudu teh kita teh kabar nya saya di antawisna kitu nya oge urang ulah hilang salamikna urang nyuhunkeun ngadoa ka Allah salamikna ngadoakeun kanu janten guru-guru
tilu urang ngadoakeun ka janten sepuh urang sadayana minimalna urang geus seueur ngaos sholawat alhamdulillah karupi ti tadinya diaosan sholawat keliren oge urang seueur ngaos istighfar tageningan seueur pisan dosa nu dipidamel ku urang nu ageng nu alitna nu karaos nu teu karaos yakin seueur pisan yakin ku aosan istighfar anu gering jadi cager nu keur bingung bakal jadi bunga nu bodoh bakal jadi ngapalkeun urang punya ngaos istighfar eta diantawisna sasarengan urang ngaos istighfar dina ieu waktos Astaghfirullah Rabbana ya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman wa wafini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak kepada guru kita yakni yang terhormat Ajaman Air yang telah menyampaikan mauidul hasanahnya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin Allah ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu doa tutup yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ustadz Ahmad. Namun sebelum itu saya selaku pengatur waktu penata acara memohon maaf apabila terdapat kesalahan selama membantu jalan acara ini, baik itu kesalahan ucapan ataupun yang lainnya, karena kesalahan mutlak berasal dari saya pribadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Warahmatullahi taala wabarakatuh.